Ding, ayo kamari payung motor ya? Ayo butuhan. Ding, Naon san? ay sia ditanya teh kalah ulang-ulang gitu kunyuk. Lakukan mana gitu? Aing keur teu parurun lah san. Teu dijual ieu. Moal lah, moal jadi dijual lagi. Nah moal jadi kumaha oding? Yuk, geus anu ka dieu na sia kumaha cungur. Moal lah, keur wegah, moal sagala. Nah sia kos nu edan oding. Lakukan mana kesambat? Lah, nyao. Nu bener sia kunaon sok curhat ka aing. Najis lah, sia masuk ibur ka batur. Pasti sia ditolaknya ku si Eme oding. Ih, gandeng kunyuk. Bisa kadengeun ku batur na kumaha aing era. Lah, nah kitu di mana ditolak? Heueuh san. Kira aku ku si Eme ditolak. Heueuh. Alah, na pedah naon oding? Nyao. Hah? Cak aing mun aing tadi geus niat mun teu ditolak ku aing ditonjok cak aing. Ngan heuh bisi isukan daekeun ka aing. Sok bos yo main tonjok gitu. Aing mana eta kunaon pernah ditolak? Heuh nyao pan. Ngomongna kumaha? Ah alim cenah jeung aman. Terus? Oh geus kitu. Sia teh ditanya nah pedah naon alim? Ditanya Ditanya kumaha? pada ieu cenah. Pedah naon? Hideung. Hideung. Heueuh. Dah heueuh teh Ding. Tuh, anjing nih hawuk kitu sia mah. Heupan aing gawena di lapangan, di luar lain kantoran. Kumaha sih mah? Hah, hese tuh Ding euy. Awewe manang fisik mah hese. Heueuh na masal. Ngan aing bogoh pisan tuh da ka si MT sal. Kumaha tuh? Nama Ding. Paling dirarapi Ding beungeutna tuh tah jeung kulitna. Dirarapi di bebenar. Di bodasan gitu. Heueuh atuh. Aya yang ditarima mah maneh. Heupan waktuna teh lilah hayang ngabodasan teh na kumaha? Maneh hayang tereh kitu Ding. Ya heueuh atuh, hayang tereh da isukan mah bisi ku batur manten si Amena. Gampang Ding jeung aing mah. Gampang kumaha cungur? Ih, sia mah. Pan aing geus bodas deui mah aing ek ditembak deui si Amena. Aik ayeuna langsung. Nya heueuh atuh. Oh iya Anu tereh. Yap. Ka mana? Iya apa tuh? Lila moal asal ngabodasan kitu. Moal paling 2 poean Ding, penungguan garing. Nungguan garing. Heeh. Iya atuh lah. Ame tuluy ditarima ku si Eme yap. Nah nungguan garing. Yo. Mang. Euy, pasen. Nah si aik naon ka dieu? Cicing we atuh maneh Ding. Mang. Gawean. Tapi gawean yang orang. Heeh. Apa yang kira tuh? Apa tuh? Kira gampang. Emang raksal kudu digurinan lagi 2 poe mah ieu mah. Di krumnya tuh. Wah, tuh di rumah gede beana Mang. Moal waras mau ke soda api heula, engke dicet ku ruko. Asal rapi we. Ih nya bisa wae di duko oge make soda api ngan heueuh. Ieu mah meurana supaya panasan wae kieu mah tere teh beakna beda jeung di krum. Kuat di krum mah. Nya leuwih tere jeung leuwih praktis sih. Hayu kurang digawean kumaha eta naon sok. Nah iya teh keur ngomongkeun naonna tuh. Pan aing teh hayang bodas lain ek naon di krum-krum kitu. Pan heueuh Ding kieu jalan hiji-hiji lah meureun. Da hese cenah cuci manggil geus ngerak ieu mah. Cungur sia lah nganas ku aing dituturkeun baru menjadah aling. Cungur. Ke rumah aing geus ditolak ku si Eme. Dibawa deui kan ke patut ramjadah. Moal aman ieu mah. Moal aman ieu mah. Tanggung. Nah. Kadia tuh lempeng wae. Main koyoyo wae na maneh tas di mana Sang? Duh, hampura mah euy rusuh. Rusuh. Ka dieu lah, urang aya obrolkeun buru ka dieu lah. Sak-sak buru di dieu ieu. Gedeung. Anjing. Untung ku aing diamankeun heula. Naik ngobrol naon kitu Mang? Main koyoyo wae ai eta maneh mau naon eta? Ya nu urang puguh Mang, nitip sayur. Mana sok dititah meuli sayur. Heeh Mang, kita meuli sayur. Padahal mah cicing we kalau budak ngora mah di nongkrong ya sal. Nah kalau ka nongkrong geuning, bieu ngobrol naon ceritakeun? Jadi pan arek main bola teh ya. Main bola. Heeh, tah ieu. Heeh, Ieu ketua pemudaan ieu. Kolot we gen sal geus arasup marere duit Aing pemain anya. Hah? Rumput ieu teh. Iluan geus mere kolot ge. Si Isa unggul acan mah. Salah tuh bebe jangan asal kamu masal. Jadi urang mungkin can. Berapa? Kali mah geus 200 bangkut mah kolot ai maneh pan budak ora. Pernah nama Isal mah geus jadi pemuda. Jadi geus ilu kegiatan pemuda teh nyambaran kudu ilu matung. Kadenge teu mana teh Isal? Kagak Mang.
Terus yang akan saya lihat seorang jadi gitu. Mau nggak mau. Eta cuma camuyel gitu Isa. Aduh mana Isa? Jeung akan baso sorang-soranganan ieu. Aduh kehet ieu. Ngeunah tuh Mang. Ngeunah aku mah aing geuning beak. Heuh bakat ku ngeunah. Anjing ngeunah pisan sap. Basa di mana ieu? Si Ujang Baso Barka Mang. Ujang Baso Barokah. Heeh. Ngeunah. Cek. Orang akan sorangan. Ngeunah kieu ieu pemuna mantap. Astagfirullah. Meuli diap, anter. Ngeunah aing mah. Antar aing salah tangan apa? Ngeunah nya Jo. Ngeunah pisan, Mang. Ya Bang meuli. Geus siap lah bayar ku mana eta nama. RT budak orang coba pelek-pekan kitu barang akan sorangan. Ieu mah kongna. Ya Baik lah. kira sia jadi barang akan sorangan bisa dikeresekan gitu. Amin. Ngeunah ieu mah. Ngeunah kayak sia. Pokoknya nama kita bayar ku mana ku aya nama pokoknya nama. Aing ke Bandung ya. Anjing si aja dulu dari satu sia. Gara-gara ning ieu atunya jangan lapor tarik deui. Kita campuran dari ieu euy. Dari situ ke deui euy. Ieu aja sa ngeunah ieu euy gara ning ngaceuli. Bunuh sia. Ing goblok. Aing kalau terjun sana aing pegat ya. Anjing gantian aing. Gantian. Yo, Anjing sana aing pegat. Anjing. Aing mah Aing keur nyetelet balap goblok. itu dah gandengan. Wah singkang. Anjing adan. Bawa aing bawa ke bengkel anjing. ajo. Bawa ke bengkel. Yuk, alah. Kok sia burik aing teh sapi. Aing ngaji salah kitu mah. Aing teh nu digubrakeun deui wae. Goblok. Tungguan aing. Aling sa. Yo. Aduh, naon nu dirasa burik. Niat moal babaseuhan ieu mah. Nyok ieu mah geus we